Alhamdulillah ayaku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa hartosna urang riung mungpulung teh dina tetep ngawedalan tali silaturahmi. Ki Jaro, coba nyarita make kasopanan saeutik. Bet kawas menta anak hayam we. Rasati adina si keling memang aina aya malah keur sare tibra. Ngan andika ulah coba-coba ngalaksanakeun anu eta pamaksudan secara paksa. Sabab kuring tangtu moal cicing, ingetkeun anjeun anu ngamimitian sangkan diri kuring ngalawan ka Andi kalimaan. Marlan ngareret ka Acang. Ejeng dua baturna mere isarah ku paneutupna sangkan tiluanana tatan-tatan. Malah kawilang untung oge nu tiluan teh sok rajeun latihan ilmu silat jeung dirina. Hartina tu polos-polos teuing dina mangsana metakeun pakarang seukeut jeung nyeng hareupan jalma nu garang. Tiluanana katingali ngabagi diri aya di satukangeun Marlan ningali eta kayaan Ki Jaro ngalanggak seuri. Sabab ku ukuran manehanana mah Marlan jeung tilu baturna moal make kudu meyakeun waktu lila dina ngarubuhkeunana. Marlan, montong gede hate lamun teu hayang jadi bangke. Montong gede hate rek lawan deuleu, bisi ngalayang jiwa sia koplok. Leuwih hade tedunan karep jeung kahayang dewek dina waktu ayeuna. Ganca gadikeun Siti Santi. Kadieukeun anakna si Rawing adina si Geling. Marlan harita gancang sadar kayaan kaributan atawa petelat ngadu kakuatan geus moal bisa disingkahan deui. Serepet kurilap Marlan harita mesat bedogna. Tetepan Marlan dibagi-bagi lain baik ka Ki Jaro tapi opat anggota karaman anu sejena anu geus kungsi di Bandungan kagarangan jeung ka kejemanana dina ngayakeun tinakan kajalma lian. Ki Jaro oge anjeun opatan anak buah si Gempar. Diri kuring sanajan nya geus kolot moal make kudu nguyang tanaga kanulian atawa menta ampuh memetaru. Baris dibikeun sarta dipasrahkeun anu ngaran Rasanti adina si Geling. Obama diri kuring geus ngajeler jadi bangke. Si Acang ayo tatan-tatan urang sing ngarepan ieu jalma anggota karaman teh. Marlan harita mere parentah ka Acang jeung dua baturna anu harita keneh terus pada marsat bedogna masing-masing. Serepet kurilap opat anggota karaman Gempar karoban oge ting kurilap marsat bedogna. Salah saurang di antarana katingali mun cereng ka Acang bari lempang ka gigir Ki Jaro bari nyarita. Gede hate si laing tiluan rek ngalawan. Hartina si laing dina peuting ieu kapaksak dikojoran ku dewe. Ingetkeun euy, anggota Gempar karoban moal mere ampun ka jalma anu coba-coba pikeun ngalawan. Marlan ngareret ka Acang jeung dua baturna terus nyarita mereka tetegan hate sarta tetep kahudang kawanina teu nepikeun kasieun ku ancaman jeung sikep lawan. Tenang ya Cang, urang opatan teu kudu sieun mangsa nying hareupan ieu 5 jalma. Jumlah urang cukup imbang akang nying hareupan 2 lawan. Marlan ngatur posisina sangkan bisa nying hareupan Ki Jaro jeung saurang anggota Gempar karoban anu jadi lawan sigana Masurti kana kaayaan. Sabab pikeun Ki Jaro nya kitu dipikeun anggota Gempar karoban. Marlan kawilang nu paling onjoy dina hal ilmu silatna. Jelas kudu pangheulana dirubuhkeun. Ari Ki Jaro seuri bari ngabagi diri jeung salah saurang anggota karaman Gempar karoban ngan jelas Ki Jaro mah teu ngagunakeun pakarang estu lemor pinu kayakinan kana kamampuhan dirina. Bantrokan kekuatan geus teu bisa dihalangan deui ngan untung pakarangna atawa buruan imah teh memang mangrupalahan anu rada lega jeung laluas sada puguh memang sok dipake tempat latihan ku si Rawing jeung anu sejena siga-sigana. Ayeuna waktuna jeung tempatna. Siap. Marlan ngamimitian muka panarajang na temicen di waktu sabab dirina surti yen Ki Jaro mangrupa lawan cukup berat pikeun dirina. Bedog dina leungeun Marlan harita kabilang cepet gerakanana ngarah kana bohong jeung dadana Ki Jaro. Tapi Ki Jaro memang geus waspada ti anggalna harita ngacorelat cirimna kagigireun badan lawan. Sedengkeun salah saurang anggota karaman nu jadi lawan Marlan nyabetkeun bedogna kana beuteung. Kapaksa Marlan mundur ka tukang bari nakis ku bedogna. Terang bedog diadu. Katingali anggota Gempar karoban nyengir lantaran dampaleungeun asa nyeri jeung sing sileumeun. Da puguh Marlan sanajan geus kolot tapi masih keneh nyidem kakuatan tenaga lapisan.
Acang jeung dua batur nanying harepan lawan saurang lawan ngan jelas kagarangan jeung pengalaman anggota gempar karoban dina hal patalak ngadu jiwa leuwih meunang teu matak aneh lamun dina sababaraha kali geprakan geus katingali pihak gempar karoban meunang angin ngan aya untungna Acang jeung dua baturna kungsi perajenan diajar ilmu silat ka Marlan salila ieu tiluanana masih keneh bisa ngajaga dirina ulah nepikeun ka jadi korban pakarang lawan. Ai Marlan anu terus muka panerajang ngarahkeun sasaranana ka Ki Jaro. Tapi lawan anu saurang deui teu boleh ngagokan sedengkeun Ki Jaro sorangan mibanda ajen tahapan ilmu silat anu memang disaluhureun tahapan ajen pangarti Marlan. Hal ieu bisa karasa ku Marlan satiap panerajangna teu boleh bisa disingkahan ku Ki Jaro. Bari harita mulat meulitkeun bedogna, Marlan tapis oge dina nggon ninging hareupan lawan-lawanna. Bedog dina leungeun Marlan harita geus metade nyabet ngarah kana beuteung Ki Jaro. Tapi da memang Ki Jaro mah memang hebat ngan ukur ngagulirkeun awakna saeutik harita geus bisa ngaleupaskeun diri tina panarajang lawan. Anak buah Ki Jemros harita nyabetkeun bedogna ngarah kana tonggong Marlan. Ai Marlan harita kapaksa ngabalikeun bedogna ngarah kana tonggong batur deui anu harita ujung manehna keur tarung ragotna keranan. Harita nakis-nakiskeun bedog trang bareng jeung bantrokan bedog harita Ki Jaro ngasupkeun peupeuhanana kena pisan kana puceuli Marlan ceprot tolonjong Marlan nolonjong ka hareup gancang mancukeun tangtunganana sangkan ulah nepikeun karubuh nyungkur nang kuban. Marlan gancang saya gade diri Ki Jaro harita ngalengak seuri semunga hina anu jadi lawan. Ayo rek kumaha ayeuna si laing Marlan keurek ngalawan. Sakedeung deui mah dada si laing bakal burak-rakan. Montong sombong Ki Jaro, urang buktikeun ye, urang buktikeun heula saha nu bakal ngalayang jiwa di panempatan. Uring tacan rumah saele satungtung nyawa masih kene aya dina badan. Gede hate mane Marlan, hayu maju deui lamun nya boga karep pikeun ngadu jiwa. Marlan harita maju dina rajang ulin bedog tina ilmu silat badak putih warisan guruna nyatana Ki Wikarta bapana Sirawing bener-bener diketerukeun sapinuhna. Tapi Ki Jaro memang geus bisa ngukur nepikeun ka mana ajen tahapan pangarti nu jadi lawan. Dina hiji kasempetan runtuyan 3 kali tenggelan Ki Jaro ngagedor kana dada iga burung jeung gadona Marlan ngajadikeun Marlan ngajengkang ka tukang leungit kasaimbangan badana. Tuak cedak ceprot cengkang. Kebut Marlan ngagedebut nang karak bengkang gesek nyobaan ngajorelat atau ngorejat hudang suku Ki Jaro harita dina kacepetan anu memang di luar kamampuan Marlan pikeun hareupanana harita nyayang kana dada Marlan hiup cebrot waduh Marlan ngabebengkang dina luhur lemah dina kayan bener-bener leungit budi ilang daya pigeulang leungeunna harita dijejek ku suku Ki Jaro bedog leupas tina cekelanana. Rek coba-coba si laing nembongkeun pangarti anu kitu batut Marlan. Ceuk dewek tadi kumaha ngalawan ngandung harti modar euy. Hayo rek kumaha lamun geus kieu ha, ayo sabetkeun ta bedog teh boro kana beuheung sina ngagalancang sirahna. Marlan harita ngarahuh jero hatena sabab dirina teu nyangka bakal narima nasib sarupa kitu. Serepet kulap bedog dina leungeun anggota gempar karoban geus diangkat ka luhur sayaga geusan ditigaskeun kana beuheungna Marlan luyu jeung parentahna Ki Jaro. Tilu lawan sejenanya tanah Acang jeung dua baturna ningali Marlan nu jadi andalanana rubuh ngabebengkang dina lemah tur dina kayaan jeung hareupan bahaya harita jadi leungit kawanina teu matak aneh lamun terus kadeseh ku tilu lawanna tang 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 tuak tilu bedog dina cekelan Acang jeung dua baturna pada lepas dina cekelanana. Tilu anggota karaman gempar karoban anu memang barangasan ujung bayangan dina tindakanana tiluanana harita pada laluncatan bedog dina leungeunna geus sayaga pikeun migas beuheung lawan. Kayaan dina waktu harita memang bener-bener mata kabahayakeun dina kayaan anu sarupa kitu. Keun Marlan nya kitu di Acang jeung dua baturna seseukeut bedog geus nampe erek ngarah kana sasaran masing-masing. Tapi ngadadak gerakan rek migas beuheung Marlan jeung Acang katut dua baturna harita pada kandeg. Kabehanana kaasup Ki Jaro pada caruling hak lantaran kadenge sora suling anu hawar-hawar sarta beki lila beki jelas ngagelik dina wirah maka sedih. Ki Jaro kerung puguh aya nu mata kaget pikeun dirina sabab sora gelikna suling teh bet mibanda geteran anu beda batan sora suling biasa.
Ki Jaro kerung da pugu anu mata kaget pikeun dirina. Sabab sora gelikna suling tebet mibana geteran anu beda batan sora suling biasa. Dapat rada aneh ta sora suling teh. Beda tipadan sora-sora suling anu sok biasa kadengi ku aing. Ii, nabat boga beda daya tarik anu kuat pikeun ngadengekeunana. Jelas. Jelas nu niup suling teh ngagunakeun tenaga lapisan eta mah. Eta sora ngagelikna. Sora gelikna sora suling. Ii. Nah kabina-bina teuing. Ii. Kunaon eta sora gelikna suling beuki dilabet beuki ngadeukeutkeun kana ieu patempatan geuningan. Deukeut ka dieu. Ii. Saha teh cenah? Ki Jaro nu kawilang mibanda tahapan ajen pangarti nu geus luhur, harita bisa ngarasakeun ayeuna getaran aneh nu dilantarankeun ku sora suling nu ngagelik. Di mana cenah jebulna eta teh? Aneh kabina-bina. Di mana cenah teteh? Ii. Nah cenah. Aduh. Saha nuyukna? Aduh, bener-bener kaget aing mah. Kayak kieu mah labatan manggih musuh-musuh anu pabu lawan anu dijaya. Marlan nya kitu diacang jeung dua baturna seseukeut bedog geus nampu rek ngarah kana sasaran masing-masing. Tapi ngadadak gerakan urek nigas beheung Marlan jeung acang katut dua baturna teh harita pada kandeg. Kabehanana kaasup Ki Jaro para curing hak lantaran ngadengi sora suling nu hawar-hawar sarta beuki lila beuki jelas ngagelik dina wirah maka sedih. Ki Jaro kerung da puguain mata kaget pikeun dirina. Sabab sora gelikna suling teh bet mibanda geteran anu beda batan sora suling biasana. Ki Jaro nu kawilang mibanda tahapan ajen pangarti nu geus luhur, harita bisa ngarasakeun ayeuna getaran aneh nu dilantarankeun ku sora suling nu ngagelik teh. Tetela sora suling dina wirah maka sedih teh beuki lila beuki ngadeukeuttan ka eta patempatan. Anggota karaman gempar karoban katingali jadi ting jaranteng bari neuteub ka hareup siga nu pada jauh paninengan. Teu lila Ki Jaro bisa ningali ka tempat di mana aya jiri nu jelas nilik dina tangtungan mah pangawakan awewe kolot. Beuki kuat sora gelikna suling, Ki Jaro ngageter hatena sabab bet kapangaruhan ku sora wirahmana suling anu ngandung rasa kasedih. Kakuatan sora suling dina wirah maka sedih teu mimiti karasa. Pangaruhna salah saurang anggota gempar karoban katingali harita lagrag bedogna. Melong kosong bari ujung teu karasa lamun harita bedog grag-grag di hareupeunana. Melong kosong bangun teu puguh nu ditingalina. Bibirna ngageleter nyarita sorangan malah bari jeung jebi sagala rupa siga nu rek ceuri. Inget ka pamajikan jeung julud jeung jadi anak bakeur naon ayeuna nya. Mangkana kamari teh geus
Pasnya jeung pamajikan malah ditampiling segala rupa. Sedih, jadi sedih hati. Buah-buah pamajikan teh. Sedih jadi sedih hati moal aya duana lamun boga rasa sedih nu sarupa kieu. Dosa aing ka anak jeung pamajikan. Sedih hati aing teh. Sedih ka bina-bina. Eta anggota Karaman Gempar Karoban tebet jadi poho karena kayaan harita bener-bener jadi cerik si genukanya nyerian. Nu sejenna oge jadi sarua dikabawakeun salah saurang batur nanti anggota Gempar Karoban nyampeurkeun bari jebil walowe terus nyarita di Barung jeung Rembai Cimata. Kunaon bet sedih kieu euy. Aduh. Dewek inget ka pamajikan anu kerep gede boteung euy. Kamari ditalapung kamari. Aduh, inget enak bet asa dosa euy. Mangkaning beberoyeungan deui Nyai hampura akang. Aduh. Baturna nu duaan di sarua diting aringhak teh beda ti budak leutik. Malah Marlan jeung Acang katutua batur oge sarua ting kulisi karudang. Bet kabawak wirah mah sedih tina gelikna suling anu beuki lila beuki kuat pangaruhna. Aduh, ampun. Jadi kieu euy. Kumaha wae atuh urang teh euy. Narik terus-terusan bae kikieuan. Aduh, ampun, nyeun dosa unggal poe. Kumaha atuh euy. Kumaha atuh. Anggota Gempar Karoban patinggalaur ceurik nu teu beda ti budak leutik. Rupa-rupa carita anangan anu jelas ngagambarkeun rasa kasedih hatena. Ngan Ki Jaro nu katingali masih kene bisa tahan teh. Awakna ngageter beungeut na kesangan. Nahan geter kakuatan anu teu katingali nu puguh sareatna mah ngan ukur sora gelikna suling dina wirah maka sedih. Tapi tetela lalit upama ngandung kakuatan pangbetot sukma nu daek teu daek. Satiap anu ngadengikeun sora gelikna eta suling bakal ngarasa sedih jeung nalangsa nu lain di kieuna. Gelikna sora suling jadi robah sanajan tetep dina wirah maka sedih. Ngan matak aneh teh Marlan jeung tilu batur nama jadi teu kapangaruhan ku eta sora suling. Ki Jaro aya manusa sambat bari geus teu era deui ceurik dibarengan ku nyarita. Sedengkeun opat anggota Karaman Gempar Karoban anu sejena geus careurik bari nyagruk nyuuh dina luhur taneuh beuki kuat sora gelikna suling mangaruhan jiwana. Marlan neutup kalabah jirim anu keur niup suling anu memang tayalian tinini pertiwi sabab alam harita iwal tinini pertiwi nu nyangking ilmu suling sakti panumpi. Tangtu beda jang Marlan. Eta 5 jalma nu datang ti pihak Karaman Gempar Karoban boga maksud pikeun yang sarah hirupna Nyi Rasanti. Sedengkeun diri kula baris ngawariskeun pangarti. Si Rawing pawaris tunggal Kakang Nur Alam sedengkeun Nyi Rasanti anakna kudu jadi pawaris tunggal diri kula. Cukup jelas jang Marlan. Ai Marlan harita sadar kana kayaan. Sanajan dirina lain pitandingeun nini pertiwi, tapi demi kasalamatan kulawargana si Rawing, dirina janji pikeun bela pati sanajan jiwa taruhanana. Ai Marlan jadi kahudang kawanina. Neutup seukeut pinuh kawaspadaan
bari terus nyarita deui. Nini Pertiwi pikeun kasalamatan kulawarga Jangrawing sarta rasa tanggung jawab kuring ka Jangrawing. Sanajan diri rumah samual mampu nandingan Nini Pertiwi, tapi pikeun kuring leuwih hade ngalayang jiwa batan kudu mikeun Nyai Rasanti anak Jangrawing nu sarua dipikanya aku diri kuring. Nini Pertiwi ungut-ungutan bari terus kedal didisan. Hebat, alus yang memang sakuduna kitu sikep Andika Jang Marlan. Tapi lamun ditujukan ka diri kula tangtu be eta sikep teh jadi salah surupan. Lamun kitu mah tetep teu percaya kana maksud hade kula. Kuring nandeskeun sakali deui Nini Pertiwi. Lain kuring cangcaya atawa teu percaya ka salira. Ngan ieu geus jadi tanggung jawab kuring dina ngajaga ngariksa kulawargana Jangrawing. Jadi tetep kuring teu bisa nedunan kana kahayang Nini dina waktu ayeuna. Marlan tetep dina sikep jeung pamadeganana. Tilu batur Marlan oge jadi sayaga diri tiluanana pada sadar sanajan milik dina syariat Nini Pertiwi teh pangawak awewe nu geus cetuk kuis. Tapi tadi geus ka Bandungan kapan kumaha ajen wawasena mangsa ngalumpuhkeun 5 anggota Karaman Gempar Karoban tetela ngan ukur kusora gelikna suling bungkul pada rubuh dina kayaan pada ngalumbar kasedih kawilang ilmu aheng anu teu sagawayah jago bisa mibanda ilmu saperti kitu. Nini Pertiwi ngabagi paneutupna ka Marlan jeung tilu baturna dina kaayaan tetep seuri harita katingali Nini Pertiwi ngalengkah kagigir saeutik bari terus nyarita deui. Nyata upama kitu mah anjeun teu beunang dijelemakeun Jang Marlan. Anak kitu mah anu asli dipulang sengit nyaah dipulang moha nya kuring boga maksud anu hade tapi Andika kalah ka teu percaya. Awas ye. Nini Pertiwi ngalakukeun gerakan anu bener-bener di luar dugaan jeung kamampuhan Marlan katu tilu baturna. Sabab harita nyaho-nyaho ramolongeunna Nini Pertiwi ngabagi tenggelan kena pisan kana urat-urat penting dina beuheung jeung punukna Marlan katu tilu baturna. Kacepetan gerak Nini Pertiwi bener-bener teu bisa dikaimbangan jeung katuturkeun ku Marlan katu tilu baturna. Balukarna opatana harita katingali ting jaranteng nangtung teu beda ti arca. Plak plak plak. Meh bareng opatana tinggal laro bari nahan kanyeri. Kituna teh bari ejeng teu bisa gerak jegreg we teu beda ti arca hirup. Nini Pertiwi seuri bari neutup seukeut ka Marlan jeung tilu baturna terus nyarita deui. Hampura, lain diri kula delek kasasama Jang Marlan. Man kula memang kapaksa ngalakukeun ieu tindakan sangkan bisa laksana naon rupa pamaksudan. Ke pamaparang aya Jangrawing mulang bejakeun be nya. Anak nanu awewe dibawa ku diri kula ka alasambatan gitu. Sakitu Marlan. Kek kula rek asup pula ka jero imah. Marlan teu bisa nembalan kitu di tilu baturna. Sabab sora bet teu bisa kaluar bibir oge teu bisa ngab. Marlan ngarahu jero hatena. Sabab teu sangka dina peuting eta bakal aya runtuyan kajadian sarupa kitu. Beuk nya an cilaka ieu mah ieu. Diri aing teu bisa walakaya bet teu beda ti arca. Teu bisa gerak naon-naon ieu mah ieu. Tada teuing be amekna Jangrawing upama engke parang balik Nyai Rasanti nepikeun ka teu kasampak aya. Ambe-ambe kumaha bae petana atuh ari geus kieu ieu. Memang bener Nini Pertiwi kawilang jalma nu dipinunjul ilmu ngan tetep diri aing salempang nah bener kitu rek ngangkat muridna teh. Atawa ngan sakadar dalih hungkul anu dina kanyataanna nama boga maksud-maksud nu sejena deui. Duh. Hampura emang Jangrawing. Marlan ngan ukur bisa nyarita jero hatena sedengkeun Nini Pertiwi katingali harita geus asup ka jero imah. Telila opatanana bisa ningali Nini Pertiwi mangku budak awewe nu taya lian ti Rasanti adina si keling masih dina kayan sare ngagebrak dina pangkuan Nini Pertiwi. Nini Pertiwi ngalengkah di leumpang nyamperkeun ka Marlan telila terus kedalisna. Eluh, waktosna geuningan parantos teu nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng kiwari neraskeun cariyos si Rawing Kiwari garapan Wakepoh